Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Kamal bade macakeun nopel Sunda anu judul Peuting Nu Jangji. Di hiji lembur anu jauh ti kota aya budak ngora ngaranna Raka. Manehna anak panggadeg sakola di lembur eta. Raka budak pinter tapi osok kagoda ku kahayang sorangan. Anjeunna resep kana kaulinan tibatan diajar. Nepi ka sok kabur ti sakola pikeun ulin ka walungan jeung babaturanana. Hiji poe bapana Raka nyarios, lamun hayang hirup hade kudu boga tanggung jawab jeung ngajaga janji. Tapi Raka ukur seuri anggap eta ngan omongan biasa wungkul. Dugi ka hiji peuting aya banjir gede nu nyorang lembur. Walungan sok jadi tempat ulin Raka ngagebrus bari ngagalura sababaraha imah kabawa cai jeung sakola tempat bapana ngajar meh ruksak kabeneran. Di tengah kagagabahan eta Raka nginget janji nu kungsi dipasihkeun ka bapana moal ngaleungitkeun kesempatan pikeun jadi jalma nu manpaat. Ti harita Raka robah anjeunna tuluy getol sakola nulungan warga nu kataranjang musibah jeung ngajadikeun sakola nu ruksak jadi leuwih hade batan samemehna. Taun-taun lilana manehna jadi guru saperti bapana ngajarkeun peutingna tanggung jawab ka murid-muridna. Sakitu wae nopel anu tiasa ku abdi didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.